Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang di sareng simkuring Sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng sakacamplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun we dongengna, mugi kocek channel ieu tiasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pamebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi kocek anu di mana we linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusana. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, ku hese-hesenan yangan gawe zaman kiwari, loba jalma anu nganggur teu boga pakasaban. Rajin gawe sakasampeurna kitu ge mun pareng aya anu tutah-titah. Ari eueuh anu ngabutuhkeun mah kapaksa sagawe-gawe tambah kesel. Samodel dua urang lalaki kolot harita keur gunter ngobrol di gardu ronda nyaturkeun soal pagawean. Duh, nah atuh ku hese-hese teuing yangan gawe zaman kiwari. Geus ngalamar ka ditu ka dieu can teuing aya nu narima. Nya, sapanjang pangsiun tina kuwu jadi pangangguran berat ya. Rajin aya anu mere pagawean, syaratna kacida beratna. Majar teh cenah kudu ninggalkeun pamajikan. Duh, kumaha teuing dewek mah da teu sanggup. Mangganing dewek mah lamun sare teh kudu bae dina kelek pamajikan. Jadi mun teh mah nya dewek nyanggupan kana eta pagawean, meureun lamun sare teh kudu dina kelek jeger. Kudu gawe naon atuh nya? Cek wakuwu harita nyarita ka Aki Rayud sobat dalitna. Aki Rayud ngadenge wakuwu ngomong masalah pagawean, manehna ngahuleng sarua ngarasa bingung. Sabab manehna ge ayeuna teh keur nganggur teu boga gawe. Atuh pok harita Aki Rayud ngomong humandear. Ya, sarua dewek nya keur bingung. Ayeuna teh keur ngaligeuh, teu boga baca magan. Nya kitu ti saprak di PHK ti pabrik sapatu. Teu pira ari sababna mah. Beda nyieun sapatu ti balik masang hakna. Kuduna mah pan masang hak sapatu teh di beh tukang dina lebah keuneng. Ngan sigana kulantaran dewek loba malaweng inget bae kabebene masang hak sapatu teh ti hareup. Atuh sapatu teh kabeh jadi dengklang. Ya, kudu nyangan gawe ka mana deui nya. Kulantaran buntu piomongeun antukna duanana ukur pating haruleng. Dina pikiran maranehna anu kabayang teh ukur pagawean anu kira-kira kadada kaduga ku tenaga kolot anu ukur bisa gawe hampang. Keur pating haruleng kitu, ujug-ujug maranehna pating korejat reuwas kagareuwahkeun ku sora jelema siga anu nyenyered hiji barang. Korosak, korosak, korosak. Kolontrang, kolontrang, kolontrang. Itu anu kadenge ku wakuwu jeung Aki Rayud. Maranehna silih pelong bari ngadedengikeun eta sora. Wakuwu anu boga sifat borangan, matana culang cileung bari sirahna di bulan sarung. Nu temong teh harita ukur matana we wungkul anu kacaangan ku lampu 5 watt. Bari rada ngadeg-deg harita wakuwu teh ngomong ngagerneng ka Aki Rayud. Ki Rayud, kadenge teu? Cing, kira-kira eta sora naonnya? Sada diseseret kitu? Moal kitu eta teh anu disebut jurig jarian. Peda we siga anu nyeret bubututan. Da piraku ari jelema mah make nyeret bubututan tengah peuting kieu. Aki Rayud harita teh teu buru-buru nembal sabab manehna ujug-ujug karasa mulas beuteung. Bari ngusapan beuteung manehna ngomong jero hate. Ya nol teh. Ngada-ngada bumuy molet bantut. Beuteung aing jadi mulas kieu. Jeung hayang hitut deui. Rek dikeluarkeun ah. Tapi ulah sina disada. Era ku wakungu.
Telila ujug-ujug pelecus harita Aki Rayud teh ngaluarkeun gas anu malik bak dina beuteungna. Kulantaran Aki Rayud tas ngadahar bubui boled bantut, atuh gas anu dikaluarkeun ku manehna teh bauna teu kira-kira. Leak harita Wakuwu ngadang heak. Barang kana irungna karasa aya aroma anu pika sebelin. Bari ngadareg-deg, kadenge harita Wakuwu ngomong siga nu sasa. Wah, bener dugaan dewek teh euy. Pasti eta teh jurig jarian. Cekolot baheula oge, jurig jarian mah bauna siga kieu. Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Aki Rayud hatena seuri. Tuluy manehna ngomong nyingsieunan Wakuwu. Nya, puguh dewek ge boga curiga kitu. Baheula ge keur ngora, dewek teh kungsi ngamu anu bauna siga kieu tengah puting. Prak teh bener we jurig jarian. Kulit awak jeung beuteungna teh hidung. Terus anu katempo teh ukur matana we wungkul jeung huntu. Ih, cenah mah karesepna teh nyoo sirah jelema anu butak lebah kulincirna. Nah, siga sirah Wakuwu we kitu. Kebang harita Wakuwu teh ngarenyag. Sabab sirah manehna memang herang lebah kulincirna. Tuluy sirahna harita teh dibunian ku samak anu aya di eta gardu. Sora nu kokorosakan beuki lila beuki atra kadengena. Sarta harita teh beuki deukeut ka lebah gardu. Aki Rayud anu tadi kungsi nyingsieunan Wakuwu, antuk namah manehna ge jadi kabawakeun keung. Surungkuy harita sirah Aki Rayud oge nyurungkuy kana jero samak anu keur dipake munian hulu Wakuwu. Atuh harita dua jalma teh jadi naronggeng bari sirahna dibunian ku samak. Para mitra sadaya, sora anu kokorosakan harita ngadadak eureun sanggeus anu nyeredna anyog ka hareupeun gardu. Tetela eta teh saurang lalaki rada ngora keneh, manehna nyenyered karung anu dieusian ku rupa-rupa barang rongsokan. Eta jalma teh eureun tuluy muru gardu. Sarta harita teh gek manehna diuk teu lemek teu nyarek. Najan katempo ku manehna aya dua jalma keur naronggeng dina bale-bale gardu. Satuluyna eta jalma teh ngareret ka Wakuwu jeung Aki Rayud bari ngomong jero hate. Kadek nyaho? Urang dieu mah sarena teh naronggeng kitu nya. Moal diganggu. Karunya. Duh, jeung tiris kieu ieu teh. Rek udud ah. Kusiwal harita eta jalma teh ngaluarkeun rokok tina endong bajuna. Kabeneran rokok nu dipikaresep ku manehna teh nyaeta rokok menyan paranti sarandu. Cekes, sut harita disulut, nyot dikenyot. Bul harita haseup rokok menyan teh nyerebung tina sungut jeung irungna. Keur mah tengah peuting, katamah udud rokok menyan atuh kaayaan anu sepi jempling teh jadi tambah pika keungeun. Wakuwu jeung Aki Rayud anu keur naronggeng. Barang kaambe ku maranehna seungit menyan, puringkak bulu pundukna teh pating puringkak. Komo Wakuwu mah, nepikeun ka teu sadar manehna ngomong ngagrendeng. Duh, ampun jurig, ampun. Kaditu ka sabrang ka Palembang, teu peujeuh ulah rek ganggu. Tuluy ditema ku Aki Rayud, anu harita sarua manehna ge ngadadak jadi borangan. Benernya si lain teh jurig jarian. Anu boga karesep nyoo sirah jelema anu butak lebah kulincirna. Tah batur dewek kabeneran lebah kulincirna herang pisan. Ani sirah dewek mah geus karuhan eueuh buukan. Jadi moal resep dicoona. Wakuwu barang ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, manehna langsung nempas. Bohong. Sirah dewek mah lebah kulincirna herang so teh lain butak. Tapi eta mah pitak tapak baheula keur budak. Sirah dewek kungsi diseureud engang. Jelema anu disangka jurig jarian. Manehna ukur suraseuri bari peureum beunta udud rokok menyan. Ujug-ujug cegoh eta jelema teh batuk. Atuh kurubug Wakuwu jeung Aki Rayud pating gurubug. Sarta teu lila kadenge jelema nu disangka jurig teh ngahariring lagu Sorabi Haneut. Mangga cobian, aduh akang, mangga galeuhan. Sorabi Haneut ala ieun tutung bujurna. Kulang Wakuwu jeung Aki Rayud teh ngaharuleng, teu lila Wakuwu nanya ka Aki Rayud semu ngaharewos. Ki Rayud, geuning jurig teh bisa nembangnya. Moal kitu jurig kajajaden.
Ditanya kitu ku Wakuwu, Aki Rayud nembalan sarua sorana teh rada ngaharewos. Wakuwu mah sok anya bayi. Piraku anya jurig aya jaden. Jurig bahnya jurig we atuh. Mun edek nih jurig palsu atawa jelema anu niru-niru jurig. Jelema anu disangka jurig teh ngadenge anu pating gerendeng manehna teu ieu malire. Kalah kusiwal harita manehna teh ngaluarkeun HP tina endong calanana. Tuluy HP teh disetting kana menu radio atuh kontan harita teh kadenge aya sora siaran radio. Kabeneran dina radio teh sada aya penyiar ngomong keur mawakeun acara dunia lain. Ieu nu kadenge teh. Para mitra sadaya, khususna kanu teu acan karulem, kahade masing ariatna yen ayeuna keur mahabu jurig palsu atawa jelema anu akon-akon jadi jurig. Ukituna karulemna ulah tibra teuing kedah sering tanghi margi jurig palsu mah pangsieunana ku jelema anu hobi nyaring. Mangga atuh ieu mah etang-etang tamikeung hayu urang dangukeun lagu panganten anyar. Atuh sateu acana lagu diputer boh bilih bade aya anu munut lagu tiasa nelepon ka nomor 000888777 genep. Beres penyiar ngomong kitu, anak cikikik teh tina radio, kadenge sora awewe nyikikik seuri matak pikasieun. Hulang jelema anu disangka jurig teh manehna ngahulang. Tuluy tarangna kerung bari pok ngomong sorangan. Sugan penyiar teh teu waras uteuk nanya. Panas ku aing didengekeun, sugan teh nyawe lagu ditelepon sia ku aing. Cegeta jelema teh kana HP nu hijina deui, tuluy nelepon ka penyiar. Halo? Wilujeng wengi Kang. Abdi bade naros ya. Dupi akang teh henteu stres mah. Ngadenge pendengar nanya samodel kitu, penyiar teh gancang ngajawab. Kumaha? Baruk dewek stres? Gagabah teuing ngomong teh. Naon alesanana pangna ente nyebut dewek stres? Ditanya kitu ku penyiar, jelema nu nelepon teh malik ambek. Geus gandeng lah. Mun teu stres mah, tadi moal ge salah muter lagu. Ari sugan ku dewek mah nyawe ente teh rek muter lagu. Kalah nu kadenge teh suara kunti seuseurean. Ngadenge anu nelepon ngomong kitu, penyiar teh teu nembalan. Sarta teu lila tina radio kadenge suara pak guluprak. Guluprak. Mana horeng para mitra, harita penyiar teh lumpat sasah keluar ti ruang penyiar. Manehna lumpat ngagabrug mikrofon nepikeun ka murag. Penyiar teh karek sadar mun manehna harita teh salah muter lagu. Mana horeng anu harita kaputer ku manehna teh lain lagu, tapi sora anu nyikikik seuri matak pikasieun. Nepikeun ka manehna oge sasah sarta becir lumpat keluar ti ruang penyiar. Sarta teu lila cios. Harita radio teh ngajeos soraan. Ari Wakuwu jeung Aki Rayud. Harita maranehna pating harulang sanggeus nyaho yen anu disangka jurig jarian teh mana horeng jelema. Atuh plong harita hate duanana teh ngarasa bungangan. Tuluy maranehna carengkat gek dariuk mani kompak. Katempo ku maranehna nu tadi disangka jurig jarian teh keur diuk nyarande kana tihang gardu bari SMS-an. Wakuwu jeung Aki Rayud silih pelong siga anu eueuh piomongeun. Ngan kulantaran ngarasa panasaran, antukna Wakuwu ngomong oge nanya ka eta jelema. Kisilah, saha si laing? Jeung keur naon aya di dieu? Nu ditanya harita teh gancang ngajawab. Ngenalkeun, ngaran kuring Arjuna Ireng. Nya maksud kuring aya di tempat, kuring teh keur survei lokasi. Dumeh isukan kuring rek neangan rongsokan di lembur. Cek eta jelema bari satuluyna nyokot karung anu diisian bubututan. Gubrag harita karung teh digubragkeun hareupeun Wakuwu jeung Aki Rayud. Atuh Wakuwu jeung Aki Rayud pating harulang, maranehna teu ngarti kana pola Ki Arjuna Ireng. Awah hingku panasaran antukna Wakuwu ngawani-wani maneh nanyakeun eusi karung. Jang, naon eusi karung teh? Mani pinuh kieu? Ki Arjuna Ireng teu gancang-gancang nembal. Manehna kalah kurah koreh heula kana eusi karung, tuluy ceg kana hiji barang song diasongkeun ka Wakuwu.
tetela sisiuk plastik anu geus eueuh gagangan. Sarta gap harita ku wakuwu teh ditampanan. Tuluy diilengan bari dungdak dengdek. Tuluy ret deui Ki Arjuna ireng ka Ki Rayud. Song harita manehna mikeun boneka plastik kacoan budak anu geus eueuh huluan. Wakuwu jeung Ki Rayud pating haruleng sanggeus nampak barang anu dibikeun ku Ki Arjuna ireng. Ngan teu lila kituna teh. Tuluy harita wakuwu nanya, "Ke, dewek mah teu ngarti ieu teh? Naon maksudna si laing ireng? Mere sisiuk buntung sagala? Ngahina pisan sia. Nganggap dewek jarang mandi?" Tuluy ditema ku Ki Rayud. "Nya, dewek ge ngarasahenan make dibere boneka buntung huluna sagala. Memangna dewek teh budak leutik?" Arjuna ireng nyerenge seuri tuluy pok nembal. "Maksud dewek mah ngabejaan kasih bapa duaan yen bisnis dewek teh kanu kitu. Jadi benang disebutkeun dewek teh kolektor barang-barang langka. Tah eta barang-barang teh engkena dijual. Pan lumayan jadi duit." Wakuwu ngadenge Ki Arjuna ireng nyarita kitu asa kaingetan yen manehna ku waktu ayeuna keur butuh ku pagawean anu bisa ngahasilkeun. Atuh pok harita manehna nanya, "Ke, asa kabeneran ieu teh? Dewek ge hayang boga pacabakan siga si laing teh. Kumaha tah carana?" Tuluy harita teh Ki Rayud oge milu nanya, "Nya, dewek ge timbatan nganggur mah mending jadi kolektor barang-barang langka we siga si laing. Jigana pagaweanna ge rada bergengsi. Cing, dewek ajaran kumaha perak-perakanana?" Ki Arjuna ireng barang ngadenge wakuwu jeung Ki Rayud aya minat jadi kolektor barang langka. Manehna nyerenge seuri tuluy pok nyarita ngajelaskeun perak-perakanana. "Oh, jadi si bapa duaan teh hayang jadi kolektor barang-barang langka siga kuring? Sok teu naon, ku kuring dibere nyaho kumaha cara-carana? Kahiji kudu gede wawanen ulah heraan. Nu kadua kudu wanian. Contona kieu, lamun nempo barang anu kira-kira payu dijual, kudu wani nyokot. Tah saupamana mun hiji waktu nempo aya panci tukangeun imah batur, gancang cokot. Tuluy dipetotan heula, tincakan ku suku supaya katempona butut. Siga eta tah sisiuk anu tadi, asalna mah weuteung keneh eta teh. Kuring manggihan eta sisiuk dina zaman umum. Kulantaran eueuh anu nempoeun, nya ku kuring teh dicokot. Ngan supaya katempona butut, eta gagangna teh dipotongkeun heula. Nah, terus boneka anu ieu oge asalna mah weuteung keneh ieu teh. Ku kuring kapanggih di pakarangan imah batur. Nya ku kuring teh dicokot we. Tah, supaya katempona butut, nya huluna ku kuring teh dipotongkeun heula. Tuluy we diasupkeun kana karung. Tah kitu kira-kira carana mah. Ki Arjuna ireng nyarita panjang lebar nerangkeun cara-cara jadi kolektor barang-barang bekas atawa nu ilahar disebut pemulung. Dijelaskeun kitu ku Ki Arjuna ireng. Wakuwu jeung Ki Rayud harita teh ungut-ungutan tandane ngarti. Pok harita wakuwu nyarita, "Oh, jadi kitunya cara-carana teh. Nya lah dewek gerek nurutan. Jang wadahna mah moal ku karung dewek mah. Tapi itu we rek make gorobag ameh eusina loba." Tuluy ditema ku Ki Rayud. "Nya dewek ge kabida euy. Sigana pagawean enteng saeutik modalna tapi untungna lain lumayan. Sok lah isukan mah urang mimitian. Kabeneran dewek ge boga gotrok jang wadahna mah." Para mitra sadaya, poe isukna wakuwu Ki Rayud jeung Ki Arjuna ireng karumpul di hiji tempat nu rada jauh ti lemburna. Wakuwu harita teh mawa gorobag kurut motor odong-odong, Ki Rayud mawa gotrok, sedang Ki Arjuna ireng cukup mawa karung waring kurut wadah orea. Tiluanana harita keur baradami pikeun ngabagi lokasi. Kadenge Ki Arjuna ireng harita miheulaan nyarita. "Tah, ayeuna kieu urang mencar, masing-masing boga wilayah operasi. Wakuwu ka beulah kulon, Ki Rayud ka beulah wetan, tah kuring mah di dieu. Terus engke lamun geus bebenangan kumpul di dieu nya." Sanggeus sapuk hasil babadamian, satuluyna tilu jalma teh ngamimitian arusaha kana cara neangan barang-barang rongsok anu geus teu kapake deui. Anu kalobaana mah barang-barang tina bahan plastik. Ayeuna urang tuturkeun wakuwu.
Harita manehna keur nyeret gorobag kurup motor odong-odong. Gok manehna pasaran jeung saurang budak lalaki. Katempo ku wakuwu eta budak teh keur nginum cai anu di wadahan botol tina bahan plastik. Reg wakuwu teh eureun. Tuluy harita manehna melong ka eta budak. Wah, kabeneran ye, aya budak nginum make botol plastik. Lumayan botolna ku aing rek dipenta. Nempo wakuwu melong ka manehna, eta budak teh boga pikiran yen wakuwu hayang nginum. Tuluy pok budak teh harita nanya ka wakuwu. Kunaon pak? Haus? Wakuwu nyerengeh bari tuluy ngajawab. Ah, henteu jang. Bapak mah sok resep we ari nempo budak nginum cai di wadahan botol teh. Mun caina geus beak mah, botolna alungkeun kana gorobagnya. Jang naon dibawa ka imah oge ka bala-bala. Budak teh ngaulang sakedeung teu lilapok ngajawab. Oh, si bapak teh butuh botolna? Nya tuh, engke mun botolna geus kosong, ku uing dialungkeun kana gorobag. Tapi uing mah mun minum teh sok lila beak. Komo ieu mah cai botol anu hargana mahal. Rek disakaliguskeun diinum teh owel. Nya geus ayeuna mah tuturkeun deh heula uing. Bari nungguan botolna kosong. Najan rada gugulunuk oge, antukna wakuwu daek teu daek kudu leumpang nuturkeun eta budak. Ari budak nu harita leumpang siga anu ngahajakeun nginum cai dina botol teh saeutik-saeutik. Atuh wakuwu anu geus teu sabar hayang buru-buru ngarah botolna, kadenge gugulunuk bae. Lah, dasar budak pika sebeleun. Nginum cai sabotol bae ge, ngatik dililakeun sagala. Prak gancang beakeun, tuluy botolna alungkeun kana gerobag. Naon hesena sih? Ari budak nu harita dituturkeun ku wakuwu, teu sakara-kara bet panggih jeung batur ulina. Sebut bae ngaran eta baturna teh nyaeta si Memet. Barang pasaran jeung batur ulina, si Memet teh harita ngabageakeun. Geuning maneh ero. Nah, ulin teh jauh-jauh teuing. Jong ari eta maneh nginum cai naon euy? Budak anu keur dituturkeun ku wakuwu mana horeng ngaranna teh si Ero. Kok manehna ngajawab. Budak anu keur dituturkeun ku wakuwu mana horeng ngaranna teh si Ero. Kok manehna ngajawab. Puguh met. Uing teh ku si bos dititah balanja kangkung ka pasar. Maneh hayang nginum teu? Beakeun ye saeutik deui. Inuman enak ieu mah, rasa jeruk purut. Uing mah geus eueuh. Top tah mere jeung botolna. Si Memet ditawaran cai inuman dina botol teh langsung bae narima. Sarta pok manehna nyarita. Nya katempona ieu inuman teh siga anu ngeunah euy. Nya atuh hari moal diinum deui mah, jang uing bae nya. Tapi engke bae lah diinumna di imah. Uing mah beuteungna seueuh keneh. Tadi tas nginum cai kalapa hejo. Nya jig atuh ka itu rek balanja mah. Uing mah rek terus balik. Geus mikeun botol inuman mah tuluy si Ero neruskeun leumpangna muru ka jero pasar. Sedang si Memet harita teh ngoloyong init rek balik ka imahna. Nempo kajadian kitu, wakuwu lain deui ngarasa keheulna. Hana si Ero ditutur-tutur ku manehna teh sangkan botol inuman teh mun geus beak eusina rek dipenta atawa titah dialungkeun kana gorobag. Barang nempo si Memet ngoloyong init, wakuwu kapaksa ganti arah. Tuluy harita teh manehna nuturkeun satukangeun si Memet bari ngocomang jero hate. Lah, aing mah geus aya-aya bae gangguan teh. Mun budak nu tadi teu panggih jeung baturna mah, meureun cai inuman teh geus beak. Tuluy botolna dialungkeun kana gorobag. Lumayan pan meureun teh meunang botol hiji. Budak anu dituturkeun ku wakuwu harita leumpangna teh ujug-ujug ngarandeg sabab panggih jeung baturna. Gok harita teh pajonghok. Geuning maneh Gun? Si Memet harita teh miheula nanya ka baturna anu boga ngaran si Gugun. Milik tina pangawakanna mah si Gugun teh kagolong budak sehat. Kaciri we najan budak keneh tapi kaayaan awakna siga pentil buta. Ditanya ku si Memet kitu, si Gugun teh nyamperkeun tuluy sasalaman bari pok nyarita. Jeh, geuning ente Met. Tas di mana euy? Si Memet harita teh langsung nembalan. Ieu we dewek mata ulin ti babaturan. Tadi teh panggih jeung si Ero, manehna mere inuman rasa jeruk dina botol. Tah bisi maneh hayang.
Ya, top tajang maneh. Uing mah beteungna seubeuh keneh. Song botol inuman teh harita dibikeun ka si Gugun. Ku si Gugun ditampanan bari tuluy pok nyarita. Nyaan ieu teh jang uing met. Nuhun atuh nya. Ngan sarua uing ge beuteung teh keur seubeuh keneh. Inuman teh rek dibawa ka imah bae jangan di uing. Geus kitu mah dua urang budak teh harita papisah deui neruskeun lalampahan masing-masing. Waku keheul dewe para mitra. Kita tadi geus nuturkeun budak dua pikeun ngarah botol inuman. Ayeuna geus aya deui bae gangguan. Komo budak nu boga ngaran si Gugun mah cenah botol inuman teh rek dibawa ka imah jang bikeuneun ka adina. Wah, geus aya dewe gangguan teh nya. Komo budak nu ieu mah yeuh. Botol inuman teh rek dibawa ka imah cenah. Waduh, barabe ieu. Nah, atuh hayang menang botol hiji bae ge ka Cidabanggana. Cek Waku ngagerendeng ngomong sorangan bakat ku aral. Sedang si Gugun anu harita dibere inuman rasa jeruk purut dina wadah botol plastik. Manehna leumpang ngagidig siga anu hayang gancang-gancang anjog ka imah. Atuh nempok itu Waku jadi tambah bingung. Sabab gidigna leumpang si Gugun pikeun Waku mah karasa berat nimbanganana. Saking ku keheul jeung capek hate antukna Waku ngawani-wani maneh nyalukan si Gugun. Hei Jang, tungguan euy. Ulah ngagidig teuing atuh leumpang teh. Ieu bapa hayang ngobrol sakedeung. Lamun si Gugun teh leumpang na kandag, tuluy ngalieu ka Waku anu bieu nyalukan manehna. Ai, geuning tukang rongsok. Rek ngomong naon manehna teh nya? Siga nu penting kitu. Gerentes si Gugun bari nangtung sisi jalan ngadaguan Waku. Sanggeus anyog kalebah si Gugun, pok Waku ngamimitian nyarita bari haruha hareho. Aduh, kehela Jang. Capek, aduh. Jeung haus ieu teh. Waku ngomong kituna teh, bari mata nama ngadelek kana botol inuman anu keur dicekel ku si Gugun. Nempo Waku ngadelek kana botol inuman. Gancang si Gugun teh nyumputkeun eta botol kana jero bajuna. Seblak hate Waku nyeblak, barang si Gugun nyumputkeun botol. Tuluy harita manehna teh ngawadi-wani maneh nyarita ka si Gugun. Aduh, Jang, pan ari tengah poe kieu teh sok hanaang. Sigana lamun nginum teh segernya. Komo inuman anu di botolan mah nya amisnya seungit. Wah, pokona mah pasti nikmat. Nu matak cek si bapa mah mending gancang bae diinum sina beak. Ngadenge Waku ngomong kitu, si Gugun teh nyahuleng bangun anu teu ngarti. Ke, asa teu ngarti aing mah. Naon maksud nanya ieu tukang rongsok ngomong kitu? Make nitah buru-buru minum sagala. Tapi cing rek ngacakan inuman dina botol teh rek diinum sina beak. Kira-kira kumaha tah reaksi tukang rongsok teh? Cek si Gugun ngomong jero hate, tuluy botol inuman teh dikaluarkeun deui tina sajeroan bajuna. Seblak hate Waku nyeblak deui. Komo barang tutup botol dibuka mah, Waku matana teh teu ngiceup-ngiceup. Tah, kitu. Tuluy inum sina beak, terus alungkeun botolna kana gorobag. Hate Waku harita teh ngocoman. Saterusna, tutup botol ku budak teh dibuka. Atuh barang tutup botol dibuka, teu sirikna Waku teh peureum beunta. Komo barang isi botol diinum ku si Gugun, Waku katempo ngusap dada, bari paromana katempo marah mai. Tah sih, teu aun beak si botol tehnya Jang. Atuh botol nama, da teu ngeunah di dahar, alungkeun bae Jang kana gorobag. Cek Waku bari hatena ngarasa bungangan. Sabab dina pikiranana geus kabayang botol teh bakal dialungkeun kana gorobag. Tapi jauh tina panyangka. Barang inuman geus beak, pok si Gugun kadenge nyarita. Duh, nyaan, ari inuman anu aya rasaan mah, mani nikmat pisan karasana teh. Beda jeung cai gentong. Ke, si bapa teh tukang rongsoknya. Wayah nanya Pak, botol teh moal dibikeun ka si bapa. Da adi uing butuheun jeung kacooan cenah. Bari nage botol sasiki mah, jang naon, moal matak nambahan timbangan sakilo. Kebeg Waku teh kaget lain dikieuna. Hanas manehna geus nutur-nutur budak satilu-tilu,
botol teh teu kapi milik bae. Atuh leket teh harita waku teh leuleus satulang sandi. Duh, nah atuh hese-hese teuing nya. Teu pira hayang menang botol sasiki. Kieu karasana ari usaha teh nya. Geus lah moal bener. Arek balik bae ah. Koloyong harita waku teh nong toyod init bari nyeret gorobag odong-odong. Caturkeun Aki Rayud jeung Arjuna Ireng harita geus aya deui di tempat mangkal anu geus ditetepkeun. Arjuna Ireng harita karungna teh geus meneyang pinuh ku barang-barang bebututan anu bisa keneh dijual. Atuh pon kitu deui Aki Rayud, harita gotrokna teh geus kaeusian ku rupa-rupa barang anu sakirana bisa dijual. Samalah mah harita teh aya besi sagala kurut ranjang baheula. Harita maranehna keur nungguan wakuwu anu can datang keneh bae. Nya ka mana nya ari wakuwu usahana teh? Geus wayah kieu can datang keneh bae. Ceuk Arjuna Ireng harita nanya ka Aki Rayud. Nya ka mana nya jelema teh? Tapi geunah tina naon lila oge, nu penting mah bebeunangan. Nah, engke lamun bebeunangan ieu barang-barang teh dijualna ka saha? Aki Rayud harita teh nanya ka Ki Arjuna Ireng. Nya atuh geus tangtu dijualna mah engke ka pengepul anu sok ngumpulkeun barang-barang ti para kolektor. Lumayan euy hasilna oge. Nu penting mah rajin, wanian, ulah eraan. Keur jongjon ngarobrol kitu. Rentang-rentang ti kajauhan katempo wakuwu harita teh keur lempang bari nyeret gorobag. Lempangna katempo lungse bangun anu ngarasa capek. Nu si datang wakuwu. Wah, sigana loba oge bebeunanganna. Pan manehna mah mawa gorobag. Ukuran gorobag teh atuh. Aya kana 4 kalieunana gotrok boga dewek. Beuki lila wakuwu beuki deukeut ka eta tempat. Sarta ti kajauhan harita wakuwu teh geus dangah-dangah we nembok anu duaan. Barang anjog ka hareupeun nu duaan kudu pruk be harita wakuwu teh leuleus satulang sandi. Atuh buru-buru harita nu duaan teh nyampeurkeun wakuwu. Kunaon wa? Capek? Wayahna we atuh. Usaha mah kabeh ge eueuh anu teu capek. Mana cing hadiah nempo bebeunanganna? Ditanya kitu wakuwu teu nembal. Satuluyna Ki Arjuna Ireng dituturkeun ku Aki Rayud harita teh nyampeurkeun gorobag. Barang anjog kalebah dinya lain deui kagetna pikeun Ki Arjuna Ireng jeung Aki Rayud. Sabab harita katempo gorobag wakuwu teh kosong bolostrom eueuh nanaonan. Atuh pok harita Ki Arjuna Ireng nanya. Wakuwu, mana bebeunanganna? Indit salila-lila kurulang kuriling ka ditu ka dieu. Nah atuh teu meunang nanaon? Ngan itu we katempona teh si gaya cangkang kadu. Tuluy harita Aki Rayud oge mairan milunanya. Nya wakuwu, ka mana bae usaha nih? Dewek mah tuh tempo. Ngotroknya mani pinuh gitu. Lamun dijual mah meureun meunang kana 1 jutaan mah. Ditanya ku Aki Rayud anger wakuwu teh teu nembalan. Sarta satuluyna wakuwu ngaloyong indit nyamper warung jongko nu aya sisi jalan. Mangko kaayaan kitu harita Arjuna Ireng jeung Aki Rayud bati colohok bari satuluyna silih pelong. Sanggeus wakuwu asup ka jero warung. Atuh nu duaan oge harita teh teu tinggaleun gancang muru ka eta warung sigana mah rek barang dahar. Ayo urang sampeun ah, dewek lapar ya, diisuk can barang dahar. Cek Aki Rayud harita teh ngajak Ki Arjuna Ireng muru ka warung. Atuh satuluyna mah tilu jelema teh harita ngawaredang di warung bari ngareureuhkeun rasa capek. Sedang wakuwu nepi ka ayeuna manehna teu beunang ditanya. Teuing naon sababna nepi ka harita can beunang ditanya.